Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepangkeun nami abdi Angelina Safira tis 11 IPS 2. Abdi di dieu bade ngarugikeun biantara anu judulna keutamaan nuntut ilmu. Sata acana abdi ngarugikeun biantara, hayu arurang panjutkeun puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala, sinareng salam ka junjungan alurang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo sagala limpahan sarta rahmatna. Tina kesempatan ieu urang tiasa patepang rarai sasarengan dina ieu acara. Sabab lamun taya nikmatna mah urang moal tiasa patepang sareng ngadengkeun pidato anu kusum abdi bari dirugikeun. Nah, hadirin anu kusum abdi kahormat, tina ilmu kebahagiaan dunia tiasa urang rasakeun. Tina ilmu oge kebahagiaan alam akhirat tiasa urang rasakeun. Sapertos tina hadis Nabi anu ngabogaan harti, barang saha anu ngahoyongan kahirupan duniana mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, makin loba ilmu nu ku urang dipikaboga, insyaallah kebutuhan sareng kabahagiaan dunia tiasa urang wantau. Kitu oge sami pangarepan urang karena kabahagiaan akhirat oge insyaallah tiasa urang rasakeun. Kukituna para hadirin sakalian janten nuntut ilmu teh kedah diutamakeun. Komo deui pikeun siswa-siswi anu calik di bangku sakola teu aya alasan kanggo urang males-malesan tina diajar. Sabab diajar atawa nuntut ilmu teh nyaeta hiji kewajiban pikeun urang sararea. Rek kumaha oge mangsa kahareupna bangsa ieu teh aya di pundak urang salaku generasi ngora. Kukituna urang kudu bener-bener diajar pikeun neangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Nah, para hadirin nu kusum abdi kahormat, sakitu wae pidato singket anu kusum abdi bade dirugikeun. Panutup ti sim abdi, mugia urusan singkat ieu teh tiasa ngingetkeun urang sadaya pikeun pentingna kana nuntut ilmu teh. Hatur nuhun kana sadaya waktosna. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.